Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Abdi Didi Kurniadi di kelas 11 IPS 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, anu kusim kuring nepi kahormat. Rerencangan anu kusim kuring dimuliakeun. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Nu Maha Suci, margi urang sadaya tiasa kempal dina ieu acara. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dugi ka para sahabatna, para tabiin, tuh dugi ka urang sadaya anu nganut ka mantenna. Bapak Ibu sareng rerencangan sadaya, perkawis kabersihan ngarupakeun hiji hal anu peryogi ku urang diperhatoskeun. Naon margina kabersihan ieu ngarupikeun hiji kunci kahirupan urang di alam dunia, di mana urang bisa ngarawat kabersihan lingkungan sakola atanapi lingkungan rumah tanggi. Hartosna urang tos ngalaksanakeun tina sabagian iman. Namun dina hadisna nyaeta anu hartina kabersihan teh mangrupa bagean tina kaimanan. Ku kituna kawajiban urang salaku siswa kedah ngalaksanakeun kabersihan sakola. Lingkungan sakola bisa bersih lamun urang bisa ngajagana. Ku kituna kabersihan sakola kudu dipiara kalawan sae. Insyaallah urang sadayana anu nempatan ieu tempat bakal sehat, tebih tina panyakit anu datang tina kotorna lingkungan. Sakitu wae ti sim kuring, mugia aya manpaatna khususna ka sim kuring. Umumna ka urang sadaya hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.